Talau, Nah, mana bet nanya gitu. kamu wae talau idalna. Dang, nah apa orang kergalau? Kalau minta ada, Han jadi jelema beunghar, dang urang mah kaduhung kaluar dina beuteung si emak. kaduna dah. Nyaho bakal jadi jelema susah mah mendingan karuron we teu umur 4 bulan keneh. Ulah itu dah, mamai. Ah, pamali jeung pamali we maneh mah. Dah dudu dah. Kita layak ma pintu boka. Nah, ai nu maneh betah-betah teuing di Arabna. Dah beli ate. Geus dang keun bae ayeuna mah dadang boga mah ija anggap we nu dadang sorangan. Lidon dah. Bae urang ridho ikhlas lillahi ta'ala nu penting mah dadangnya kasih emak si emaknya ka dadang. Nah, ya pindah. Nyaheun matak diurus ti keur leutik oge dadang teh. Aduh nu dah. Geus dah ayeuna mah urang ces we kan urang teh sobat Dawid ti keur leutik. Ih, mananya si Eta teh, engko bari nyamper, tapi teh can ke dieu we ditungguan ka kadit teh. Pun kan ngiring ngalangkung, Neng. Mangga. Maija, bari ka mana Maija? Biasa we Neng bade ka pangaosan eta ka adinya kalau mutakin. Mangga mah, Ari mama terus ada san Neng. nembe pisan angkat. Oh, mun atuh. Mangga tuh di kantor kumaha. Mangga mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Aisyah pasti masakan mah. Ah, biasa we nah ada atas ameng nuju naon menyendiri wae. Nah, Aisyah ieu nuju ninggalan katalog boneka lucu teh. Oh. Dah kebeneran. Beneran naon dah. Cicing mana mengerti. Idalna. Nah ada bios abi ninggal. Iya, satu Aisyah, ya ka dia cari video Aisyah ada. Oh, cari. Tapi nah, betul yang ninggalan foto boneka. Oh yang ini ninggalan juga yang cocok kamu ning nadi. Awe yang ini so sweet Aisyah. Nanti teuing dah. Ah cicing dak bolon matang pipilun malah ngarti. Masa gabut kieu ieu teh kira karena naon tuh dua sanekala dan ada gua kerja reblak gitu. Dah ieu we. Hei lagi pada ngapain? Ah moal bae gaya hiji ieu mah yeuh. Oh meni sensi itu meni sa Cicing lah tong pipilun ieu mah urusan percintaan. Kita buta. tuh di sarang ge cenah teh buta. Ah eta mah cek penyanyi pop Sunda nu penting mah bae hasrat terpenuhi. Goyong ngakul hasrat. Apal tuh boy urang ngagaul mah juga si sardang ku uleun. Abi teuing dah. Nuju naon eta Den? Iya, boy, Aisyah yang ninggalan katalog boneka, soalnya pada masihan kaneng lagi. Weh gaya bisa ki kurang memilihkannya. Mana juga lu bisa we.
Bisa tuh kieu pengalaman. Tah, iya sa, cocok pisan yang ngadieu mah. Asli eta teh boy. Asli, sok tanyakeun ka ade ya. Asli ya Isa, iya mah tak bakalan cocok kanggo Nadine mah. Tos eta di mana meserna? Iya teh, di rencangan ade, upami Aisyah bade meser, keku ade diwatoskeun heula ka rencana ade mah. Biasa dijajabkeun ka Aisyah langsung ke rencana ade mah. Sabaraha hargana? Nek anu ieu mah hargana teh saurna mah 45.000 Aisyah. Meni awisna teh tiasa kira. Mana mah bobogohan we jika nggak modal ngomong mana. Lain bunga modal boy, duitna kurang. Dah aing mah boga duit teu. Boga tapu imban tatu tah. Mahikana naon? Emang kurang sabaraha asa? 30.000 boy, nginjem heula tuh urang. Enak aja minjem. Ngeseng ngajual beas 3 liter. Eta teh 30.000-an. Nyata si Mas Abak ngajual beas teh. Nyaho pas-pasan. Maneh mah tuh kurang cerdas. Keur eueuh si emak mau beasna jadi moal kapanggih. Eta besar boy, paling teh atuh. Tah, ulah mamai tah. Ya, awe teh ngajarkeun teh kudu bener, awe nu ngatahan teh kemana wae, sebalik. Kan aya parebasa, barang kolot barang budak. Jadi lamun anak oge moal naon? Kumaha boy we lieur ade mah. Siapa nama ge? Heueuh sal demi cinta mah tong loba pamali-pamali lah. Bener boy, demi pejuang cinta mah kudu loba berkorban. Tah geuningan apa maneh geuning sal? Lot, latamu tah. Mana mah jempet tuturkeun we kumaha urang. Pesenkeun ulah ieu teh. Pesankeun atuh. Kemon dah. Ayo. Aboy mah kitu, lamun maja nyusulan kumaha? Kan wios itu udah kebudakna. Sok we pesenkeun, nu penting mah dibayar we. Pengiringan ada mah lamun aya nanaon, aboy berarti anu tanggung jawab. Ya tenang aman lah tanggung jawab. Cuk tah. Kaje.